meuli plastik. Saan nyar barang antik? Neangan barang antik naon? Lain kudu neangan barang antik. Pangelikeun plastik dapur bala locor. Oh, kolor. Ayeuna banyak euy. Diteangan nya euy kolor antik teh nya kumaha nya euy kolor antik. Lain nanyakeun kolor nu antik. Pangelikeun plastik. Arek itu tuh dapur bala locor. Arek ngolah oge kalah kaganggu. Oh, nu tina karung tarigu. Wah, pasti antik mah euy nu tina karung tarigu mah. Geus heubeul, memang baheula nya abah ge boga euy. Lain karung tarigu. Meuli plastik, lain hare-hare kos nu teu apal. Oh, atuh ai mahal mah pantes da ayeuna geus jarang eta teh mahal teh. Kayak urang inget-inget euy heueuh. Ai mahal mah nyer heueuh ke aing teh diinget-inget karung tarigu saha nya nu bogaeun baheula teh da barang nyieun teh euy. Karung tarigu malahan macap segitigana ge di dieu yo euy dipake pesak ku urang teh. Nya inget keneh baheula teh segitigana teh dipake pesak alus teh euy karung tarigu teh. Asa dipake ieu euy, dipake ucing harita teh asa rek ngajuru, asa dipake lap naon nya? Aing poho deui asa pake lap eme kitunya anakan. Duh meureun kana eme mah poho deui eta heueuh. Karo di pikiran ku abah ge ieu cekeng ieu. Geus heubeul ieu karung tarigu eta kolor. Urang teangan atuh maneh kapara abah reka eta reka kanang eme rek diteangan. Bah, lain kudu neangan karung tarigu. Lain, pangelikeun plastik tuh dapur teh ngalaleser, genteng nate bala locor. Kolor eta ge kolor pan. Lain baju mah memang nyieun deui harita teh. Ngan jeung kolor nya aya kolorna euy. Heueuh eta hanyakal euy bake lap harita. Asana teh pake ngelap anak eme harita teh ngajuru asana mun teh salah mah boa di kandang eme meureun asa ku ucing gitu harita teh nu ngajuru teh. Dipake tilam teh. Heueuh ampun aing euy mun kapanggih gebagja meureun da mahalnya. Mahalnya. Yeuh, bah. Lain kudu meuli barang antik. Pangelikeun plastik urang teh arek ngolah teh kalah kaganggu. Hare-hare we kos nu teu apal. Komo mahal-mahal kitu mah duh aing euy hanya akal aing teu apik kana pakean. Ilaha illallah. Paingan cek kolot baheula nya euy. Jeung kolot baheula cenah kono butut masing butuh kuno anyar masing lebar teh pakaian teh nyaeta kitu aya barang antik kok teu pira ayeuna. Barang kolor tina karung tarigu diteteangan jadi mahalnya. Duh aing kumaha kayak orang pikiran heula ya asa di kanang eme asa di para ieu teh. Harita teh pake lap ieu sia, pake lap asa ucing ngajuru asa eme ngajuru. Ilaha illallah. Yo, bah, dengekeun. Lain hayo karung tarigu we. Urang mah titah pangomekeun itu tuh. Tes ngalaleser. Oh, nya eta. Genteng teh bala locor. Nya kapara atuh teang maneh. Hare-hare we kos nu teu apal. Oh, mahal. Abah rek neang ka kanang me. Ieu geus malbale jeung anu saliwang. Nya kapara maneh. Sorangan deui barang gawe teh. Nya maneh kapara neangan teh. Urang rek ka ditu ka kanang eme euy sugan anjir mahal kitu asa nya asa kanang eme harita teh pake lap da euy.